sama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Pasanglah yo menu warung Bunda di dieu di nu hareupeun naon ngaranna teh? Meja. Tapan geus dipasang mah nya guys nya. Geus pogo ya teh Bunda teh jualan naon ah? Manya sok raja-rajan ka dieu ah. Manya. Aduh, Bunda jualan ya teh. Ah, manya. Mun Pak RT Bunda teh dagang. Di mana itu Pak RT? Ah biasa we Bunda ieu Pak RT mah ngadata warga ieu teh. Aduh. Ah, manya. Ngadata naon deui ieu teh Pak RT? Pak RT banyak asa ngadata wae ieu teh. Ya biasa we Bunda ieu mah Pak RT teh nya ngadata warga anu teu mampu ieu teh. Menya. Nah aja udah tak unggal poe teh Pak RT. Apaan Bunda bisi aya warga anu tiba-tiba beunghar eta teh jadi kan si bantuan nanti bisa Pak RT alihkan kanu yang membutuhkan lainnya. Menya. Menya tiba-tiba beunghar Pak RT. Meni sok aya wae Pak RT mah menya. Pak RT, ieu Bunda teh nanya nya, ari engke Agustusan teh perlombaan teh di dieu di kampung ieu. Eta Bunda ieu teh ti karang tarunana teh teu acan aya pergerakan jika nama moal aya we meureun taun ayeuna mah Bunda. Menya teh aya mah Pak RT atuh sepi meureun taun ayeuna teh. Nya kitu teh we Bunda lah. Atosnya ya Pak RT bade lanjut deh mangkat deh bade ngadata deui nya. Oh nya Pak RT mangga. Mangga ya kitu mah Bunda, Pak RT payun nya. Mangga. Mangga Pak RT. Atuh arek kieu caritana mah nya Bunda teh moal nonton perlombaan nya. Cokotlah katel Jasmine, kumaha ieu teh nya nalian layangan teh teu bisa Neng mah. Mini gimana sih kamu anu ngajak main layangan tapi teu bisa nali timbana geura. Ya maaf atuh Jasmine kan namanya ge atuh Neng teh wanita lembut lemah lembut. Wadidaw, komedi kan atuh layangannya. Yuk. Mana kenurna ieu teh? Oh, hari itu geura lamun kenur kumaha naliana ari kamu di kampung sorangan gini. Henteu kan? Aya kota tali rapia bisa henteu min, mun bisa Neng balik heula nyokot heula yeuh. Bisa teu? Nya henteu atuh Neng kudu make kenur bijian teh lamun teu make kenur makena gelasan. Eta gelasan lagi pancik si Mama cenah tong make gelasan bisi raheut. Tapi lamun ku benang kaput bisa henteu? Henteu ieu meni di bijian kudu make kenur. Kumaha sih kamu teh? Neng teu boga kumaha atuh nya? Kalau orang teleponnya si Ica. Dek naon kamu nelpon si Ica? Dek minta kenur atuh min, kan si Ica dagang layangan berarti si Ica oge dagang kenurna dong. Oge nya, so atuh telepon buru. Halo Ica, hari ini juga sekarang juga kamu ke rumah Jasmine ya membawa kenur sama Neng ditunggu. Terima kasih, bye. Meni tos sopan kitu nelpon teh, canggih si Ica ngomong si paremen. Kumaha sih? Alah, nu penting mah Neng geus ngomong maksud dan tujuan Neng kepada si Ica. Da percuma si Ica ngomong ge malah kadenge, dina asli lagi eta kadenge kok berdiri dina telepon. Tapi oke sih. Pada kemana ini teh warga ya? Meni tidak ada yang ngasih saya sumbangan. Kumaha ini teh? Kata tadi mananya ada tetangan teh aya nu ieu. Kemana ini teh ya warga? Yang jualan. Assalamualaikum, sumbangan. Assalamualaikum, sumbangan. Kemana ini teh orang rumah? Hei, assalamualaikum, sumbangan. Kemana ini teh yang punya rumah ya? Ini gak bener pisan, saya teh mau minta sumbangan. Bos ilit mau nanya eta. Aman ieu mun keluar kitu nya. Keluar. Aman barunya geus eueuh eta jelema mana? Assalamualaikum Ibu, sumbangan. Manya, sumbangan naon ieu teh Ibu meuli kalau balik deui Ibu eta teh. Manya, sumbangan naon? Ya sumbangan kangge Agustusan atuh Ibu ya. Saya sudah nyenak proposalnya ya. Tinggal di sama Ibu ya proposalnya. Nah, gitu proposal teh ieu. Nah, sok Ibu, geura nyumbang aya namanya Jang Agustusan sok Ibu nyumbang sabaraha bebas kumaha Ibu? Minimal 50.000. Manya, ongkos cenah bebas yo tapi minimal 50.000. Kumaha cenah ieu teh? Ngaranna ge Jang Agustusan atuh Ibu. Pasti loba pengeluaranna. Sok buru geura nyumbang minimal 50.000. Sok, eta geus paling kecil Ibu 50.000.
Nah, ada cek Pak RT mah cenah moal aya Agustusan ya teh. Biok cikene ka dia bieu. Teu bohong beuna mah eueuh cenah. Oh, gitunya. Oh, ibu, kamu nyumbang mah nyumbang we, ieu teh kudu ninggali Pak RT, teh kudu ngadangu Pak RT. Mun nyumbang mah nyumbang. Kan ieu teh jang warga. Hah, manya, ya teh bisa kitu atuh ibu apa beuna teh nya warga Pak RT jadi kudu ngadekeun Pak RT teh meunang kitu. Oh, jadi ibu seperti itu tidak mau membela negara ini teh. Aduh. Nah, jadi membela negara ya teh hubungan naon? Ya sudah, kalau ibu tidak mau menyumbang berarti ibu tidak mencintai negara ini. Paham? Hah, manya, kunaon cenahnya jelema eta aya-aya wae. Naon cenahnya ieu teh negara jelek ieu. Ibu, sumbangannya Agustusan ibu, sumbangan. Sumbangan naon mana kau yang timbul Korea mah gerak ini mana? Dei, kamu tidak sopan ya mengusir saya. Saya bilangin kamu ke KDM ya. Iya. Dasar anu burung bisa anu ya tangga modus nate mentaan sumbangannya Agustusan. Ngaganggu pisan lo maneh kerja si kopi tehnya. Maneng, anu beta bener gitu eta mentaan jeung Agustusan. Lain bunda lebih mana burung atau anu denge anu kitu patut ge. Hah. Oh gitu eta teh, pantesan we juga anu kurang saons. Manya. Nih mana si Ica teh meniyo kok di telepon tapi teu dia gerak bara rosen ting aing mah. Teuing atuh Min, ka mana si Ica teh nya? Kalau tuh kuning telepon deh. Dibalik. Pulsa Anda tidak cukup untuk melakukan panggilan ini. Jeung beak di pulsana. Neng era pakai HP kamu atuh Min nelponna. Bueh, ini pelit Lain pelit Neng, tapi percuma ditelepon pakai HP aku oge. Percuma kumaha? Mau diangkat ku si Icana gitu, sarua. Lain, tapi HP aku na kotaan. Meni kakak sarwana, kumaha tuh? Ya nggak satu kumaha deh biar oge. Mending orang iya pemain layangan tapi orang iya dog food, mau nggak? Dog food, naon eta teh Yasmin? Dog kan anjing, put nyumput. Oh, anjing sumput gitu juga ucing sumput. Dognya lain anjing, kamu teh tapi dognya andog, dog food, andog nyumput. Oh, dog teh endog, penyen teh dog anjing gitu nya kan. Eneng mah iya non keturunan Inggris jadi tak apal lamun dog teh inget teh dog teh anjing we kitu. Turunan Inggris cenah, kamu mah turunan Anggora. Hayu ah. Hayu. Kumahanya awa kenur nage ayana oge tali rapia. Kemana ini teh warga pada nggak ada ya? Hei kamu! Ka Ica ini teh. Ya ke kamu atuh, mana ke duri kamu teh tidak sopan ya? Oh gitu. Ada apa ya ini teh ibu manggil-manggil sama Ica? Saya ini mau minta sumbangan ini buat Agustusan tuh, proposal Agustusan sok buru, saya minta sumbangan. Ica mana tergaduh uang. Jangan bohong kamu, masa kamu ya anak orang kaya ini tidak punya uang buat bayar Agustusan ini buat negara, buat warga-warga? Iya, ari nggak punya kumaha tuh ibu. Bari jeung Ica modalin anak orang kaya, Ica mah anak yatim. Yang benar kamu teh ya, jangan bohong sama saya. Masa kamu anak ini ngaku-ngaku yatim? Masa Ica ngaku yatim si ibu, kan Ica ge lamun punya orang tua mah mau ngaku yatim. Da Ica ge atuh pengen punya orang tua. Oh, jadi benar kamu teh anak yatim ini teh? Iya, ibu. Oh, gitu. Udah makan belum kamu teh? Belum ibu, apaan Ica nggak punya uang ini teh buat beli makannya. Jadi Ica teh belum makan dari kemarin. Ya udah tuh, ya buat kamu ya buat makan, ya. Makasih ibu, ini teh buat Ica. Ibu salim dulu. Makasih ya ibu, kalau kayak gitu Ica pergi dulu ya. Waduh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ya saya nomor duit. Kamu mau kemana kamu? Duit saya tuh balikan. Saya dihipnotis meren tehnya mere duit kanu lain. Kan saya minta sumbangan saya nomor duit. Dasar anak setan. Alhamdulillah ya Allah, aya nomor Ica duit lumayan 50.000. Jadi malah aku sih bunda sama kayak masih Jasmine. Oh, anu gitu dog putih Min. Iya yang kayak gini tuh. Ini namanya dog food.
Ndogna tambahan deh atuh min meni seeutik kitu meni pelit pisan kamu mah. Ngaranna ge dog food atuh Neng, jadi ndogna nyumput loba-loba teuing. Lain dog food atuh eta mah ngaranna ge Jasmine tapi dog lit, dog pelit. Meni komen wae maneh mah ih ka ditu meni ngador ngaganggu ka dieu ge mantuan henteu geura. Ya Udin. Ngaganggu pisan deh. Shalalala. Shalala in the morgan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ica Hong, meni lalila ditutungguan tata di teh si Ica Hong. Maaf Neng, soalnya tadi teh Ica teh neangan halakan ngomor eueuh enaga iya tali rapia. Yang naon kamu tali rapia? Dek ayun-ayunan. Wah, disusit. Dog food sudah jadi. Ica Hong. Jasmine ini jangan panggil Ica Hong atuh. Pasti yang dipanggil Cece dah masalah. Ih, meni dulu. Lain enang Ica tidak mau disebut Cece ayo nama. Terus? Ica mah sekarang dipanggilnya Oni Ica. Kan Ica mah dulurnya Kimlina. Oh, nih cina meni gulu. Nggak sih Ica kamu unik bakwan weh. Beh teterekelan dina timbangan. Atau Ica garmik? Naon jadi embung ay sama mau disebut garmek. Emang Ica sok garuk-garuk. Sudah. Enggak kamu masih koneng weh atuh lah nih liur. Ya udah atau nggak apa-apa disebut Ica koneng juga. Tapi Jasmine mentanya Ica eta. Datang geus mentar maneh mah Ica. Teuing neng ge anu capek nyeuna can ngadahar. Kumaha teh maksudna Neng? Tipe maksudna teh si Jasmine anu nyeuna gitu Jasmine ge can ngadahar nya Minnya. Bener kan Min? Tah eta bener. Tapi Ica mah can dahar di kamar iso. Ya geus atuh ye, semuanya ngambil teh hiji-hiji teh. Ini Lawan Ica iya dua bae tong Min. kumaha maneh we Ica? Makasih Neng. Ica duanya. Ica kamu tumben eta mau jajanan? Cair bansos, Ca? Ayo Neng, imaran duit bansos, imaran duit pamere. Oh, pamere, panyate menang bansos kan kamu mah iya, Ca, nasabah prioritas, kamu mah nasabah desa. Saha nomor kamu duit, Ca? Tadi dah diberi ku ibu-ibu anu make masker, tulis naik kacamata, terus make resek. Oh, nah kamu bisa diberi duit atau Ca? Kamu jualannya? Jualan kesedihan? Ini nggak boleh kayak gitu kamu teh. Maaf. Jadi kumaha, Ca? Jadi kan tadi teh Ica teh dekat dieunya, terus Ica teh panggil jeung ibu-ibu eta. Terus? Iya, terus Ica teh dipentas sumbangan, tapi kan Ica mah teu boga duit. Terus kalau ka Ica anu dibere duit. Oh, gitu, Ca. Di mana ini ibu-ibu Ca? Dik naon kamu nanyakeun ibu-ibu aya di mana? Di susulan ku Neng Mamin. Sugan we Neng dibere duitnya. Kamu mah Neng mitu, men. Tapi kamu, Ca, kamu anu dipentas sumbangan tapi nah kamu anu dibere sumbangan ya teh, dibere duit maksud aku teh. Soing min Ica gitu apa, Ica mah ku ngomong, Ica mah anak yatim, gitu hongko, terus diberi duit. Tuh kan bener Min cek Neng ge. Bener naon Neng? Si Ica mah nggak jual kesedihan kan tadi cek Neng gitu nih. Kamu mah percayaan. Neng kamu teh temen ngomong gitu nih, tuh man. Ya udah iya atuh nih. Ica atuh kamu teh mau jajanan teh bagi-bagi dong, meni dikekewek sorangan wae. Coy, Ica kamu mau yang minta hungkul weh. Lu atuh dia aku minta jajanan kamu. Apa deh ini buat Ica sendiri? Kamu mah mau sorangan tong minta anu Ica. Ya si Ica menitu man. Sekali elang ya Min. Menya. Nah, iya tadi udah tahu ngapain Pak RT. Nya sumbangan kagak proposal atuh. Menya. Atuh sepi meureun teh aya mah Pak RT tahun ayeuna teh. Nah. Nya proposal kagak Agustusan atuh Ibu ya. Tinggal saya nya proposal. Nya Pak RT. Mangga. Hei kamu. Suaranya lu. Cagi dah hayang boga orang tua. Kamu tidak sopan ya nanti. Meni kumaha sih kamu anu ngajak tali timba? Makasih. Satu lagi. Dogna lain anjing kamu teh tapi endogna Iya, anon? Belum ibu kan Oh gelasan kan? Gelasan lagi. Iya bu bener. Mang es krim. Kamu mah uni bakwan we Ica. Be eta be non ngaranna teh. Be naik timbangan.
Ica mah sekarang dipanggilnya Oni Ica. Kan Ica mah dulu Si Ica mah nggak jual kesedihan. Neng kayak tadi kan gitu. Sok. jangan Ica. Jangan amanya Ica disebut apa itu garnet.